Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Idza du'iya di mana-mana diondang saha ahadukum salah sahiji ti antara aranjeun ilal walimati ka walimah falyatiha takudu datang itu ahad kana itu walimah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Iza dakhala di mana-mana asup saha ahadukum salah seorang ti antara aranjeun al masjid ka masjid falyarka tah kudu salat itu ahad rakaataini kana 2 rakaat qabla ayyajlisa samemeh yen diuk itu si ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al jamaatu golongan. Iza dakhala di mana-mana asup naon syahrul ramadhana bulan puasa Ramadan putihat tah maka dibukakeun naon abu-abu samai pirang-pirang panto langit wa ghulliqat sareng dikunci naon abu-abu jahannama pirang-pirang panto neraka jahanam wa sulsilat sareng dibelenggu saha asyayatinu pirang-pirang setan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Asy-Syaikhaini Bukhari Muslim. Iza ro'a di mana-mana ngimpi saha ahadukum salah seorang ti antara aranjeun aru'ya kana hiji impian yakrahuha anu mikangewa itu si ahad kana ru'ya pal yabsuk tah kudu nyiduh itu si ahad an yasarihi ka belah kencana si ahad salasan kalawan 3 kali wal yasta'id sareng menta pangraksa si ahad billahi ka Gusti Allah minasyaitani tina setan salasan kalawan 3 kali wal yatahawwal sareng kudu pindah itu si ahad anjambihi ti belah gigirna si ahad allazi anu kana bukti itu si ahad alaihi eta tetep dina itu ladi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim an Jabirin katampi ti Jabir. Idza ra'a di mana-mana ngimpi saha ahadukum salah seorang ti antara aranjeun aru'ya kana impian yuhibbuha nu mikaresep itu si ahad kana ru'ya fa inna ma hiya pastina ari itu ru'ya minallahi eta ti Gusti Allah fal yahmad tah kudu muji itu si ahad Allah ka Gusti Allah alaiha karena itu ru'yah wal hadis sareng kudu nyaritakeun itu si ahad biha kana itu ru'ya. Idza ro'a di mana-mana ngimpi itu si ahad ghaira dzalika kana lian impian anu hade tadi teh ru'ya yuhib mimma tina perkara yakrahuhu anu mikangewa itu si ahad kana ru'ya fa inna ma hiya pastina ari itu ru'ya teh minasyaitani eta ti setan falyasta'id takudu menta pangraksa itu si ahad billahi ka Gusti Allah wala yazkuroha sareng ulah nyaritakeun itu si ahad kana ru'ya li ahadin ka hiji jalma fa innaha karana sayaktosna itu ru'ya teh la tadurruhu eta moal ngamadaratkeun itu ru'ya ka itu si ahad. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis sa Al-Bukhari Imam Bukhari an Abi Sa'id katampi ti Abi Sa'id. Idza ra'aitum di mana-mana ningali aranjeun kabeh amudan kana hiji tihang ahmaro anu beureum min kibalil masyriqi ti belah wetan fi syahri ramadhana dina bulan Ramadan padakhiru tah kudu nyimpen aranjeun kabeh ta'ama sanatikum kana kadaharan sataun aranjeun kabeh fa innaha karana sayaktosna itu sanah sanatujuin eta tahun kalaparan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tabrani Imam Tabrani. Idza ra'a di mana-mana ningali aranjeun idza ra'a di mana-mana ningali saha ahadukum salah saurang ti antara aranjeun janazatan kana hiji janazah ilam yakun lamun teu bukti itu si ahad teh masyan eta anu lempang ma'aha sarta janazah fal yakum tah kudu ngadeg itu si ahad hatta yukhallifaha sehingga ninggalkeun si ahad ka janazah au yukhallifahu atawa ninggalkeun janazah ka ahad au tudoa atawa yang disimpen diperenahkeun itu janazah min qabli an tukhallifahu ti samemeh yen ninggalkeun janazah ka ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Idza ra'a di mana-mana ningali saha ahadukum salah saurang ti antara aranjeun imro'ata hasna'a ka hiji awewe anu alus
Fa'ajabathu tuluy ngagetkeun itu imro'ah ka ahad falyati tah kudu datang ieu ahad ahlahu ka pamajikanana si ahad fa inal bud'a karena sayaktosna parji teh wahidun eta sahiji wa ma'aha sareng eta tetep sarta itu ahlu mislul ladzi ari pantaran anu ma'aha nu eta tetep di itu imro'ah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa'al khatib Imam Khatib an Umar katong piti Umar. Iza ro'a di mana-mana ningali saha ahadukum salah saurang ti antara aranjeun bi akhihi kadulurna ahad balaa kana balai fal yahmad ta kudu muji itu si ahad Allah ka Gusti Allah wala yusmihu sareng ulah meredenge itu si ahad ka akhi zalika kana itu hamdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Najjari katampi saha Ibnu Najjari Ibnu Najjar an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Idza ra'aitum di mana-mana ningali aranjeun kabeh arrajula kahiji lalaki yahtadu anu ngabiasakeun ieu si rajul teh al masajid ka pirang-pirang masjid fashhadu tah kudu nyaksian aranjeun kabeh lahu ka itu si rajul bil imani kana iman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Sa'idin katampi ti Sayyidina Abi Sa'id. Wallahu a'lamu bishawab.